Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Apris Sopiansah Eshum, salah satu mahasiswa PPG Dalja Bahasa Sunda kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 2313705 dan nomor UKG 201502971596. Hari ini hari Senin tanggal 4 Desember 2023. Saya akan mempraktikkan pembelajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji kinerja PPG Dalja Bahasa Sunda kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 dengan mengambil materi resensi film di SMA Negeri 1 Cibimbing, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya agak sadacat di kawitan nanti ajar. Hayu orang awaskan doa sasarangan. Doa di kawitan. Rengser. Komandan Ramang. Alhamdulillah saya alhamdulillah. Alhamdulillah, pokoknya alhamdulillahnya ayat dengan awal ujian. Wilujeng enjing. Sampurasun. Rampes. Nah, tadi kan parantos ngadungan yang dipimpin ku sadaya Muhammad Bawan. Pengituna ayeuna di absen. Biasa upami aya dinakeun Sumpi. upami teu aya sebabkeun nya pamana alasanna na teu nama asa nabi nuju aya omongan di sarana kulawargina atas Adina Gibran Sumpi Pak. Ananda Perti Anastasia Anisha Dadan Sumpi Pak. Deviana Febri Joy Sumpi Pak. Kamelia Kartika Alhamdulillah Muhammad Fawaz Sumpi Pak. Nabila Nadia Dion Sumpi Pak. Iya Pina di absen parantos satakan lumangsung ya barudak kan biasanya pilih pepaya lepaka aya kesepakatan kelas tapi mangga telangkung hidup bapak ngomong mengakomodir ya. Kinten-kinten saran atau napi kamandang kanggo kesepakatan kelas baik aya usaha sok mangga Pak. tidak ada di amal heula di amal heula sok Abdi Pak, Amel, mangga Amel. Pak salami diajar tong nganggo HP. Iwal ku bapak terus dipasihan Widi kanggo nganggo HP. Oh gitu, mohon atuh. Enggak, sabuk kok kumaha sadayana sabuk? Sabuk. Deui. Pak. Oh, Dadan. Mohon Pak. Dadan. Salami diajar kada nganggo bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Atuh tantosnya urang teh kembali itu diajar bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Aya deui. Saha? Abdi Pak, Oh, Rida, mangga sak naon? salami diajar kekenging barang mampa. Oh, barang mam. Mohon. Mohon atuh da pake tina wani na tanya. Sabuk teh? Sabuk. Alhamdulillah. Barudak tadi kan atas kesepakatannya aya 3 rupiah. Aya nu masih keneh hafal teu? Pelajaran minggu kamari urang ngabahas naon? Sok. Ngebahas naon? Anu uningan saha?
Sok. Nah, oh Tia, sok Tia, kumaha Tia? Minggu kamari orang tos diajar anak resensi sorangan yang asrapan tina bahasa Walanda anu resensi atau atau artinya anjen atau lembaga karya atau nyampaikan deui karya anu kurang kepentingan karyana eta sorangan bisa mangrupa buku atau gitu. Alhamdulillah, yang berudah. Oke, nah, eta alhamdulillah berarti pelajaran presensi pertama hari ini dina kader serta ancaman kita tadi dulu menganalisis resensi masih kene paham atau kita sekarang. Iya, sing horeng ya kasih tulis ya berdak dina resensi teh biasa didamel kana wangun sejennya dina bentuk kreatif. Di antawisna si horeng tulisan resensi teh biasa didamelkeun karena wangun video disebutna video digital resensi nya eta alhamdulillah kamari khususnya 2020 hiji aya raka hidup lancar hidup aya anu parantos ngadamel begitu nah tuh memilih dina pertemuan ayeuna nya kanggo angkatan hidup biasa ngadamel oge dina waktu video atana teh aya oge kan naon sih resensi anu didamel dina wangun sejen kan tadi mah video biasanya video kami ngedit sok ngangge naon aplikasi naon CapCut CapCut nya umpami dina wangun poster biasanya ngangge naon Canva tah biasa itu ngangge eta nya Canva berarti janteuna poster digital atanapi ngangge CapCut berarti janteuna video berarti tulisan anu dicaritakeun gitu atas tah ayeuna mah kumaha tadi saluy anu ku Bapak didugikeun sing goreng materi resensi teh biasa didamel kana wangun sejen eta teh saluy sareng kade nu bakal di pelajari kanggo dinten ayeuna biasa ditingali dina whiteboard nya. Tah nya barudak biasa ditingali cing, orang teh bakal diajar gunaan kadek sabaraha teh? 4.3 naon cenah? Tah ngadamel resensi tapi tong hilap kana kaidah-kaidahna. Sedengkeun tujuan diajar urang ka tujuan pembelajaranna sok bacakeun. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik serta membayar belajar materi berekspresi penting media dengan sama materi yang dijual dan menggunakan demonstrasi dalam belajar menjadi otomatis dengan menggunakan isi struktur dan aspek pembahasan film serta kelompok menunjuk dan tanggung jawab. Nah, perhatikan. Berarti kalau dinten ayeuna berarti nganggo ieu tah TPACK. Naon Pak di TPACK kan hidup teh sok ngangge HP. Unggal dinten teh nya manfaatkeun. Yang nganggo HP teh urang biasa manfaat dina pangajaran atau ayeuna resensi teh dianggo nya TPACK. Salajengna naon bakal didamelna nya teh mendesain cara membuat naon bangun kreatifna aya video sareng poster tapi itu jalira nya insyaallah dumasar kana kelompok nya atos sadayana atos kituna ayeuna mangga hidup siapkeun buku catatanana kata nanti alat tulis atas tonton video contoh resensi sampai terus kumaha sih pada hidup uning ngapa ternyata resensi tes didamel terus gitu atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrul Mufian Naswada, adik kelas 12 tingkat D. Dia ada dari kelas 9 di ruangan yang Alif Endra
Muslim. Muka hiji ayat yang kita dalam judul film nyata Awi Endra Sulahuddin, saudaranya nyata Lutfi Kusoni, saudaranya nyata Muhammad Yudi Karmin, Isaulia, Ras produksi di Netflix, durasi film tajam 40 menit, pengarang naskahnya nyata Dina Esmur, Pangadina Ayuban, hiji Festival Film Indonesia, Nukaduana Festival Film Bandung, dirilis Kamis 17 Juni 2022, kelas genre kaum muda komedi, wanita nyata ayat 2, remaja komedi, Nukaduana Sarang Drama Enta, Nuka 2, ini kali sama oleh pendapat kami dan juga dijelaskan aneh minum karena anu terakhir kalian Amerika lalu kamar kulit minum kalian anak-anak mereka pasti bagaimana mereka apabila film hari dijelaskan mulai ada kemudian hanya akan nonton bila keluarga dengan data kesimpulan ahli cara melakukan contoh film membawa kita ahli melakukan karakter ahli menjadi adaptasi dengan hotel. Film itu diadani atau memulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa kan ada meluk itu. insya Allah. Ayeuna mah mangga hidup kali dumasar anak kelompok anu kamari dibagi mangga sok. Mangga ngarale dumasar kelompokna mangga sok. Kelompok hiji mana kelompok hiji? Oh iya kelompok hiji. Ya. Kelompok hiji. Kelompok duanya mana? Oh itu di pangkar kelompok dua. Kelompok tilu? Oh iya kelompok tilu. Kelompok opat? Cuma Oh iya kelompok opat. Berarti tos iya nya nomor satu kelompok iya teh. Alhamdulillah. Ayeuna mangga hidup milari judul film anu baris di resensi ngartos? Pada ngalangkungan YouTube mangga nya teu langkung sok pilari Pak filmna film naon tangtos film bahasa Sunda kada film tentang lupa jantai urang tangtos we film pondok. Oh bapak hilang nya jadi tekan kesepakatan itu ngangge HP nya Umar ya ayeuna membuat resensi di Bangun Kreatif kan tadi aya kumaha wios ngangge HP upamanya aya idin ti bapak Umar kitu bapak ayeuna disumbanggakeun di Pasian Widi kanggo nganggo HP mangga wilujeng pilarian mangga sok. Ini juga saya deh. Oh, mohon. Judul nanti cita-cita Fitri jadi fanatik. Oh, itu. Ini baik deh, ya. Itu mah sama ya. Oke, terus sayang dia. Itu karunya biasanya itu. Kalau kayak sinenengna garis pisan. Oh, ini garis ya. Umar tos kenging judulnya tasnya kelompok mana we yang nonton sok sebatkeun judulna naon? Oh sok kelompok kadidah. Kelompok dulu judulnya Cita-Cita Fitri dari Penari Pak. Cita-cita Fitri jadi penari. Oh saya oh. Terus saya deh. Iya sok naon? Pageto. Oh Pageto. Saya Pageto. Terus mana nih? Kelompok Amel sok. Kontrakan. Oh kontrakan. Alhamdulillah sering kos-kosan. Berarti kelompok anu pamungkas. judulnya Ngaheot. Ngaheot teh naon bersiul. Oh bersiul. Oh saya dengan nembrak sadayana. Kukuh punten ka dia Pak Waz. Dia bagi ke yang apa ini ya. Stop. Enggak.
diskusikan nggak desain hanya tapi nggak damel naon anu bakal didamel tina tulisan resensi nah ya gitu nah mangga LKPD ngadilesian berdasarkan pituduhna petunjukna salajengna mangga disawalakeun didiskusikan bade ngadamel naon tangtos ke akhirna hidup hasilnya dipresentasikan tapi mangga bebas pilih nama yang ada mal video maksud di motor mangga balik oke sabios balik ada mal poster oke sabios atas pilih jam mangga mah itu kelompok sampai dari ya si bade di damal naon poster atau nama video poster oh nama poster mangga gitu jamnya kade tahun hilap karena kaidah-kaidah resensi yang paratus di kenal dipelajari minggu kemarin ya tahun hilap baik untuk resensi yang baik ayo gini nya apa cuma pada malam anak terus rengse oh nuju nya ya teh judulnya naon tadi teh ngaheotnya terus teh ada di damel naon poster atau video posternya tapi kadang tong hilapnya karena kaidah-kaidahna mak kelompok dulu pada ada video berarti kena syutingnya ada nge-shootnya ayeuna mangga pada di mana paling oh di Panggar sok dulu cang ngenaan tentang kaitan ya teh kelompok opat ya kelompok opat dan itu judulnya naon pergerakan teh ya pada tidak melakukan poster atau nanti video poster ya maka pelangkung pada poster atau nanti video tidak melakukan karena langsung kasatukan kelompoknya pada tidak melakukan poster atau video sekarang lanjutkannya saya presentasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu dibika hormat Bapak Apri Sofiansa selaku guru mapel bahasa Sunda. Tepangkeun nami abdi Muhammad Kawas Al-Haq selaku moderator sareng rencang abdi di kelompok hiji. Kanggo ngaefektifkeun waktos, hayu urang buka sami-sami ngaoskeun basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Dilajeng penyampaian materi rencang abdi. Kanggo identitas ulang. Judulna nyaeta Pateko, kanggo sutradarana Padang Sapaan, kanggo pangarang naskahna Adam Bahan Sarfina Taufi, produserna Alan Herdian, dengan produksinya U Aldi Rivaldi Pananda, Wandana Rumaja, Dirisa Keluarga, editorna Ahmad Tauji, rilis Kapten tahun 2020. Kanggo durasi cerita nyaeta 10 menit 40 detik, kanggo durasi film
tarik singkat. Kemunculan film ieu ngagaduhan jalan cerita anu menggambarkan saling hidup. Film ieu ngagaduhan pesan anu inspiratif. Film ieu oge nunjukkeun yen media sosial tiasa janten sarana pikeun babagi kasadean sareng kabagyan sanes unggul menjadi keunggulan tugas yang masyarakat. Paling-palingna nyaeta film ieu ngagaduhan sababaraha cacat di mata dialog. Sababaraha sejarah tidak ngayakikeun dengan kebiasaan dan film ieu oge ngagaduhan sababaraha saletakan dinasti logika saenggeus tiasa ngajikeun jalan pikeun ngagaleuk barang dagangan umat konten nu Kacindekan jeung saran. Film Pondok Basa Sunda Pageto mamimpikan film anu sae pikeun ditonton sareng dinikmati. Film ieu ngagaduhan seueur keunggulan anu matak pikareseupeun sareng ngahibur sareng gaduh pesan anu positif sareng film ieu oge kualitas produksina alus sarta mitongkeun kabeungharan budaya jeung basa Sunda. Sanajan kitu film ieu oge mibanda sababaraha kakurangan anu kudu dibenerkeun, utamana dina hal akting, dialog, logika, jeung konsistensi. Mugi-mugi ieu film tiasa janten inspirasi kanggo pembuat film Sunda sanesna, pikeun teras berkarya sareng mekarkeun kreativitasna. Mung sakitu presentasi di kelompok urang dina kirang dihampunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Pak Apri sareng rerencangan sadayana tepakeun abdi Tasya moderator kelompok 2. Kelompok 2 dibangun ku Abdi, Sufia, Pina, Devi sareng Anis nu bakal ngabahas resensi film pondok anu judulna Ngaher. Mangga karerencangan kage ngadugikeun materi.
kitu anu biasa ku abdi sareng-sareng kirang-kirang nuhun dihapunten dibukas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang di kelompok tilu pada presentasikan film anu tos kurang esensi nyata judulnya Mimpi Fitri Jadi Panari. Kangge identitas film dina cerita Mimpi Fitri Jadi Penari. Yang pertama judulnya nyata Mimpi Fitri Jadi Penari. Sutradarana Tita Puspita. Pangarang naskah Sandi Abdullah. Produser Berbi Gilang. Rumah produksi Berbi Gilang. Wanda remaja. Jenis drama Slice of Life. Editor Abed Sarang Albi. Rilis tanggal 11 Oktober 2020. Durasina 16 menit 23 detik. Kangge durasi carita 14 menit 5 detik. Kangge durasi film nyaeta 16 menit 23 detik. Bahasa nu dianggo nyaeta bahasa Sunda. Nagarana di negara Indonesia. Pemain anu aya dina carita Mimpi Fitri Jadi Penari kangge pemain protagonis nyaeta Tiara salaku Fitri. Di detragonis aya Ramdhani salaku Ujang. Terus di aya Pak Enceng salaku Bapak Fitri. Sinopsis tina carita Fitri cita-cita jadi panari nyaeta nyaritakeun ngeunaan Fitri anu gaduh cita-cita jadi panari. Fitri lahir di keluarga anu miskin. Namana gaduh loba hutang ka Bang Emok atanapi Bang Keliling. Kituna Fitri palai ngalunasan hutang ramana dina hasil nari. Hiji masa bapana Fitri keur ngadamel nyaeta damelna mulungan sampah. Lain kitu pas eta bapana Fitri ngarasa nyeri ti korok da sareng nyeri paambuan, Bapak Fitri langsung ka rompokna kangge istirahat. Terus di saat eta aya Bang Emok anu nagih hutang ka rompokna Bapak Fitri. Bang Emok eta nagih hutangna make bahasa anu kasar sampai akhirna Fitri emosi ka Bang Emok eta. Terus setelah eta Fitri langsung ngaluarkeun atos anu ditabung ku Fitri tina icalan bala-bala. Nah, Fitri ningali anu nuju latihan tari di sanggar. Terus Fitri diajak lebet sanggar ku pelatih sanggarna kangge ngiring latihan nari. Akhirna Bapak Fitri teh kaserang penyakit. Kituna Fitri ngarasa karunya karamana sampai akhirna Fitri ngaluarkeun atos dina latihan nari kangge meser obat kangge bapana. Terima kasih katanya semua aku. Kaptundukan dina film dia nyata kamerana saya pisan. Sareng caritana mantap minat nana hate. Sareng kahenggarana nyata aktingna kirang profesional. Sareng kamadam dina film dia nyata akting pemainna tiasa usai. Itu presentasi di kelompok itu kirang sareng mangkuna diapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangker Mas Abdi Nadia Agustina salaku moderator di kelompok 4. Sepangker oge rancangan abdi aya Eki, Pamalia, Dadan, sareng Nabila. Serta channel Ramadan Presentasi, hayu urang ngawasulkeun basmalah sarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Saterasna, hayu urang ngajengkeun kana macakeun materi anu bade dibungkeun ku rancangan abdi. Identitas
Jelisa Komedi Sarang Drama, editor Albert Yurgiansyah, rilis tahun 2018, durasi cerita 10 menit, durasi filmnya 11 menit 26 detik, bahasana gunakan bahasa Sunda, negara Indonesia, satrasna pemain, protagonis nyata Agung sareng Pawawan, Protagonis Buci sareng Buyaya, antagonis Pak Dede, Pak Agus sareng Reni, foil Andi sareng Reza. Protagonista Reni sareng Buyati. Satrasna sinopsis. Sinopsis dina film kontrakan dari takut hiji lalaki anu ngaranna Agung diudag-udag ku Evelyn jeung warga lantaran salah paham kana pita. Sabenerna nu gaduh hutang teh lain Agung tapi lanceuk ipana. Sabenerna Agung jeung ipana geus sakup teu ngabejaan masalahna yen lanceuk ipana boga hutang kana Evelyn. Agung satuju kana kasepakatan ieu kusabab lanceuk ipana bimbingan Agung jajan nepi ka setengah di warung lanceuk ipana. Agung satuju sabab ngarasa kasempatan ieu kawas hubungan simbiotik mutualisme anu saling nguntungkeun. Akhirna salaki adina ngaduhan pamajikanana boga hutang ka Evelyn. Sabab Agung jujur ngeunaan ieu sarta pamajikanana minta boga ka salaki. Satrasna pertunjukan. Nyata film ieu ngahibur panonton kusabab alakun utama bapak kaserius. Satrasna kahengeranana nyata nami-nami tokoh atawa pemainna teu disebarkeun secara genre janten Agung Nuh Barajo. Keterangan biasa didulukan kelompok 4 yang mampu ngadega dengan punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah kumargi tadi parantos presentasi yang ini dilanjutkan. Bapak pada Jumaros kaidah sadaya. Kumaha kesan-kesana pengalaman hidup kita tadi ngadamel project. Itu ya, Bade? Mari Pak. Sama enggak tadi? Caritakeun kumaha pengalaman tadi ngadamel project. Pengalaman sadulu tiasa kerja sama sanes. Sanesna oge tiasa diajak kerja sama. Pelarian terus dibagi-bagi nih. Dibagi dan nanti alhamdulillah tiasa kerja sama. Alhamdulillah tiasa menggunakan teknologi nu aya kamu membantu orang dina belajar. Gitu. Emra Garuda. Ya berarti nambah wawasan ya. Untuk tadi tulisan saya tidak karena media sanes. Hatur nuhun Emra Garuda. Amer, sama Amer. Pengalaman abdi dina ngadamel posterna sareng beda-beda oge gapil ngan salukuh nyadak latar sareng latihan ucap jeung kata. Oh, gitu berarti sagem nama gapil ya. Berarti biasa ngangge media segmen lebih menarik gitu. Hatur nuhun Emra Garuda. Garuda, ayeuna orang postes. Ya, siap? Ya. Nah, lidahnya. Sama nggak ya tadi baca. Hiji. Ya, langsungnya dua. Tilu. 15. 16.
Wih, benar. So, pertanyaan selanjutnya. Siap? Ya. Selanjutnya pertanyaan K8. Sama enggak? Alhamdulillah podcast parantos rengsek dina pangajaran di ayeuna alhamdulillah kakawis nya di kelompok hiji dugi ka kelompok 4 desain projekna nganalisis sareng ngadamel resensi dina lomba saja kalintang saya bisa nya sadayana aya nu awon saya bisa nasun mohon kembrak sadayana. Tia, sok mangga. Tambah refleksi ayeuna dina pengajaran ayeuna urang biasa nambah wawasan kituna dina materi resensi. Terus biasa menggunakan teknologi nu aya ieu kanggo mempermudahkeun urang belajar. Dina misalna dina ngadamel resensi urang biasa ngadamel dina video menggunakan aplikasi atau menggunakan aplikasi Canva. Terus tadi ada sesi presentasi atau kelompok orang biasa gimana cara bersama dengan kelompok orang terus biasa dios payung baris itu representasi apa? Atau no, emang sadayana. Bagi parantos rengsek ya witan wika dina pada pasar. Di Bama ditutup ya ditutup tutus langkung ke pangkalan buku balon sarang sepakan ya dipungkas ku urang ngaoskeun sasarangan nyaeta hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya agak sabarantos urang diajar hayu ngaoskeun doa sasarangan. Doa dikawitan. Rengsek. Aturan salam.